Bismillahirrahmanirrahim. Wang neraskeun hanca. Babul atfi kayak nyambung kana bab taukid. Babul atfi ari eta bab martelakeun atop. Nu bade dijelaskeun teh maktub nu diatapkeun. Wa huruful atfi sareng ari pirang-pirang huruf atop. Huruf paranti ngabalikeun. Asaratun eta aya 10 wahia sareng ari asaroh al wau eta wau. Wa pau kadua pa wa summa katilu summa wa aw wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta. Bi ba'dil mawadi'i dina sawarena pirang-pirang tempat fa in atop ta mangka lamun ngatapkeun anjeun biha ku ieu asaroh. Alal marfu'i kana matub aleh nu diropakeun ropa tah ngaropakeun anjeun kana matubna. Awala mansubin atawa ngatapkeun anjeun kana matub aleh anu dinasabkeun nasab tah nganasabkeun anjeun kana matub. Awala mahfudin atawa ngatapkeun anjeun kana matub aleh anu dihopadkeun hopad tah ngahopadkeun anjeun kana matub. Awala majzumin atawa ngatapkeun anjeun kana matub aleh nu dijajemkeun jajam tah ngajajemkeun anjeun kana matub. Takulu ngucap anjeun koma geus nangtung sajedun ki Zaid wa Amrun jeung ki Umar. Wa raaitu jeung ningali kuring Zaidan ka ki Zaid wa Amrun jeung ka ki Umar. Wa maratu jeung ngaliwat kuring bi Zaidin ka ki Zaid wa Amrin jeung ka ki Umar. Wa Zaidun jeung ari ki Zaid lam yakum eta henteu geus nangtung itu Zaid wa lam yaqud jeung henteu geus diuk itu Zaid. Babu taukid ari eta bab martelakeun taukid ataukidu ari ngaran taukid nu dimaksad muakidna. Tabiun eta kalimah anu turut ilmu akadi kanu ditaukidan piropi dina ropadna muakad wa nasabna muakad wa khofi khopadna muakad. Wa ta'rifihi jeung dina ma'rifatna itu muakad wa yakunu jeung buktos ieu taukid muakid bi alfadil ma'lumati eta ku pirang-pirang lapad nu dikanyahokeun. Wa iya sareng ari alfadil ma'lumah an-nafsu eta lapad nafsu ainu jeung lapad ainu wa kulun jeung lapad kulun wa ajmaun lapad ajmaun wa tabi'un bi ajma jeung nuturkeun lapad ajma. Wa yari tabi'ul ajma aktau eta lapad aktau wa abtau wa absau taqulu ngucap anjeun qoma geus nangtung sajedun ki Zaid nafsuhu tegasna dirina ki Zaid. Wa raaitu ningali kuring alqauma ka kaum kullahum tegasna sakabehna itu kaum. Wa maratu jeung ngaliwat kuring bi qaumin ka kaum ajmaina tegasna sakabehna itu kaum. Wallahu a'lam bishawab.